Sampurasun guys, bapendak sarwisem goreng dino acara Unggaran. Iya. Ngapret, ngacaprak pari road rap. Iya. Alhamdulillah ya, kebal pemirsa. Waduh. Ayeuna orang di sini penonton ribuan. Wah, nya aja Disikluk nah. Ya. Alhamdulillah ya orang ya menjawab biasa kawin. Ya. Dino episode Unggaran ya aya bentang tamu Ya. anu dari onang. Jadi onang, teh harap kalian kalian di keluarga mah. Mr. Jun, mana emang Mr. Jun? Alhamdulillah. Oh, mata kaji Ini sehat. saudara mohon untung saja Iya, sakit. kan konsepnya itu. Mohon. Jadi hari sama kedah di luhur. Hari di handap mah eta mah nampi. Tangan di luhur kalacak masih baik dari nak. Hari ya sah. Raka atau bapak? Panes. Iya teh ai sugan nu ngalangkung mah marukana nu bicar. Marukana kita satu ngagantung di dieu marukana. Mana kieu? Negara aya patorokan kan. Hari kon superjin ada pada barat-baratan gitu naon-naonan. Udah memang aya turunan nasi zaman Walanda. Itu urang kedah apal heula saha ari Walanda, saha ari Belanda. Janten Walanda teh salah sama dulur. Di urang-urang teh. Dulur da heula teh. Jadi harayang urang teh dijajah teh dan teu apal. Baheula mah dijajah baheula mah. Gandalf. Mendingan manfaatna loh bang urang kita merdeka. Lantaran dijajah. Coba lamun teu dijajah kita merdeka mah. Beunang make kemen kieu masuk angin. Nah, ternyata sanggeus urang ditaruh di teh ternyata leuwih bahaya dijajah ieu. Damn. Teu puguh musuhna ge ayeuna mah hawa nafsu. Ai baheula mah sidipan musuhna. Belanda Jepang sidik kawujud hari eta we ku bambu runcing. Ai ayeuna hawa nafsu ku bambu runcing urang bunuh diri. Ini musuh terbesar teh nyata jadi urang Nah, eta. Urang teu bisa ngendalikeunana. Tungguk pokona mah. Wan maksudna. luar eta teh sejarahna. Jangan Ngerep teh kumaha? jadi ngerep teh baheula mah pan jadi aya istilah sing lagu teh sing tidak rep baheula mah dinya sambil lama ngerep teh urang teh keur gitaran terus aya nu teu apal lagu apa refna ngumpul tah jadi digancangkeun maksudna Every time I come a nigga gotta sit it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta show that every little thing a nigga think he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna murder everything and everything about a boom, about a bang. Do a lot of things, give it to a couple niggas that I always with it, then I gotta get it again. kadieu nak teh pemerintah setempat di luar tempat diguyurkeun yen ngerep teh jadi gancang. Tidak nyanyi gancang ya. Ternyata orang Amerika teh ngeblak ke Sunda. Ada yang rap sih. Aya, pan tina jampe-jampe, tina sagala duka kita. Biasa kana untung tulang kana daging kana sumsum kana sumsum kana bubur kana sumsum. Ya. Oh, eta we bukan nama eta. Terus dina naon lah. Bang bertahan karena itu kaulinan urang lemur, kagulenan barudak. Pokoknya eta teh prep sabenerna mah lamun geus ayeuna ditingali. Ada bala orang nego teh ka dieu. Adieu baheula. Tingali eta ber Namun cenah itu ngarobrol gancang. Terus diapalkeun di kapal teh. Terus pernah ngopi. Tah itu. Mending ngopi heula we. Nah, Kopi ya. iklanan mending kopi. Iklan kopi. Kopi ya pemirsa, ya pokoknya mah tetap di ngapret, ngacaprak mari, root. Yang tadi teh vokal mah ka Abi. Oh, iya. Laguna dirasa tiga. Pohon. Tapi bade ieu heula non teh naroskeun heula. Bade tampil kumaha si penyanyi, bade non teh perform kumaha si penyanyi, upami saya banyak urang karicing di sisi. Oh, yang kena di MC-an. Ada yang harus biasa begitu nih. Tapi pun jika ada imam mual raos jika anak itu puntennya jujur punten Ini jadi penontonnya. ya Tapi mah penontonnya ya hari
Nah, urang kena hafal lah MC teh nah nuju situ, nuju ngarobrol, ulah diganggu. Kok sana teh tugas maranehna. Jadi urang kena ningali urang ngareres ieu sesuai jeung judul ngabret. Jadi road trip, jadi panon teh di main. Ulah sulit nunutan gitu tuh. Jadi kudu apal MC teh nuju kumaha di situ kaundangan atau kumaha kana aja kudu di panggung oke. Jadi urang kudu kreatif. Lamun MC tapi ke kampungan ulah jadi ulah urang we MC mah kita. Misalkan kieu nya ari MC mah sarana kudu dikenah-kenah ka hiji. Kudu naon teh halimpo. Misalkan kieu. Nah, eta suara MC. Nah, ini menjadi kadengeuna teh. Aya yang nang poster teh suara eta teh di posteran teh abi favorit pisan ka MC eta teh. Nanu kumaha sorana di posteran ngan hese. Ai sora di posteran mah nya. Jadi ulah sampai tak kudu dia misalkan kreatif teh. Oke, pelawar bisadana di dia abdi sebagai MC. Abdi pada manggil penyanyi nanya eta abdi keneh, mangga ka payun, nuhun Pak MC, mangga ka penyanyi, nuhun deui Pak MC, mangga. Dan kita ngobrol urang aja mah. Sorangan. Pada lagu naon Pak penyanyi, ah mau dibeja-beja ulah. Kuasa bikin ka dibeja-beja. Kan si arapaleun nu naon kawan. Mending di naon teh aya di rahasiakeun teh naon dor. Surprise. Begitu kan nya. Gareuwas. Tah ulah jadi kitu, tah kudu kitu gitu. Tah, meureun si penontonnya kadaguan. Terus gua tanya, "Ade lagu naon?" Naon bebas. Kador teh kurang teh, misalkeun lagu Jalan Satapak misalnya. Pada Jalan Satapak aya nu apal aya. Jadi urang teh kudu niwangan ka penonton eta. Sok ka ibu nyanyi pada. Ari apa namanya? Jadi itu disampaikan apal ibu aya lagu Jalan Satapak teh. Tah lamun Sia digaji jang naon. Lamun teu apal urang wajib nyanyi. Ngabejakeun urang masih. Kan pasti arapaleun atuh mun. Ya lamun arapaleun urang capek-capek geus hiji. Kecuali lamun Orang kan naon? cahan ngondang, kan kudu jelas aing ngondang mah aya undanganna datang ya ke aku hadiah dan langsungnya. Jadi lamun itu cara kalau ulang wajib dan nak wajib lagu Mira Santikan sesuai jeung rapper gitu nya Sundanis ieu tah eta kudu urang disesuaikeun jeung nonton jeung hadis saha Mira Santikan versi hip hop tah. Sok deh. Oke, dari sini lebih kita sekseni videoan asing pisan luar apaleuna tatangga jeung keluargana Mr. Jun. Ya. Nah, oke, ulah sampai jangan ganggu penyanyi keprok teh. Nya urang deuk nyanyi nya keprok, atuh meureunnan bentrok sorak teh jeung keprok. Jadi keprok teh kudu aya khusus waktu perbo misalkan keprok kumpul. Ayeuna we nyanyi tah meureunana geus diatosan ku abdi keneh, duka ku batu maneh lagu ieu teh tah abdi bade nyanyi Mira Santika sabab Mira Santika teh ternyata ku para pemuda kedah diketahui. Naon eta eusina Mira Santika teh. Jadi kieu eta teh lagu pasti lagu anu khas pisan ke para pemuda mah diri apa. Ye bisa. Dulu aku memang suka kepada, dulu aku memang rindu kepada. Oh iya ya. Titik kata. Dulu koma. Dulu aku memang suka kepada, dulu aku memang suka kepada. Iya ya. Titik deui. Sekarang aku tak muta. Iya saya sama koma. Sekarang aku tak muta. Minuman keras. Apapun jenisnya. Eta. Urang teh saroream nyanyi eta teh. Da mun aya kata-kata nama eta ku kata-kata. Tah itu lagu mah pelawar bicarana. Jadi ku batur teh gampang dicerna. Gampang dicerna. Gampang diutakeun nya. Sabab aya dicerna mah agus kana ieu kana beuteung Dirapsukan Sunda kekiniannya nu Wanda kaos gitu pengennya. Aya di Sundanis Slot, aya di Jalan Caringin Suara. malah Aya di handap kuningan. Ieu ketinggal. katinggal tapi cek abdi mah langkung pas mah jigana sanes tilu hiji Sabaraha? satengah opat langkung hiji ya Bener. hari ini tilu hiji 31. ya jam setengah opat langkung hiji ya nomor nanti kalau di sana nya eta tilu hiji Aya ya IG-na di follow mana? mohon Itu benar. Tong mana engke urang gor deui anu sanesna sareng Mr. Jun tetep di ngabret.